geus kos kieu teh rarampahan teh kudu kumaha kahareupna. Jadi heureun leng tate urang teh heureun ngaleng tate. Adieu urang sieun amprok jeung Bang Emok ieu. Aditu sieun amprok teban. Ira sia teh rek balik teh ban teh inget kitu ka aing si Saban teh. Buah-buah si Saban teh geus manggih deui. Awewe apa kumaha teh jelema eta tah. Teh inget ka pamajikan. Pamajikan mah balangsak. Diudag-udag Bang Emok nyampe ka lumpat-lumpat ka kebon batur. Sampai aing diganden aki-aki ku aing tah suku tokorna ku aing saking kesel tuh daan ge maksa pisan gara belegutang teh aing lamun diberekeun di bang dagang-dagang kitu nya. Kitu nama salah urang kunaon nyokotan bang kos kitu kira-kira usaha bakal kos kieu mah. Yang pusing sorangan kira-kira si Saban ngambek moal dipenta duit ieu balik ieu. Buah-buah ayeuna balik tapi urang geus arat teh ieu ya leungeun ieu. Jiga nama bakal menang rezeki jiga namanya. Urang teh teu ngeuna dahar tapi awak mah lintuh wae teu ngeuna dahar teh. Teu ngeuna sare. Kudu nama urang teh. Heueuh teu ngeuna sare teh. Udah nama peot awak teh nya tapi cek batur teh senang cenah cek itu mah nya senang waduh aing boro-boro senang pikiran aing rum 10 batur mah pikiran teh aing teh senang senang utang teh lah saban mana teh orang teh eta aya seeng ku urang di eta we di goroan di nu jero seeng keur ngebul teh saban balik saban mana inget kata urang saban urang digembrang-gembreng kata seeng ame si Saban ingeteun mudah-mudahan nya ingeteun nya urang unggal isuk urang nyangut teh di goroan we tah si Saban teh ku ngegoroanna teh coba di jero piteng bau atuh ai jero piteng mah waduh kungkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cito. Naon ya, encong ya? Naon? Buk iya mah bu palsu. Palsu. Wik. Jeung heula ku urang Bang Emokna encan lunas. Urang mah ka mana-mana teu make wig. Batu nyahun aing diudag-udag gue capek. Cong, gitu lah Susi. Yeuh. Maneh boga Bang Emok teu? Semua uang ge boga. Ya, kira-kira teh dibayar daek teh maneh jadi babi ngepet. Alim. Ya, urang yang ieu ya urang mendingan ieu teh babi ngepet teh. Ya, ieu maneh nungguan lilin kayak urang anu mangkatna. Ya embung eta mah. Heula sih. Embung alim ah. Alim. Yo, menah kos kitu daripada maneh mangkal, bawa maneh dobrak. Maneh bawa dobrak. Mangkal kitu mah. Busaha sih. Nah, ye dengekeun lamun si Saban laki aing balik, bayar utang aing dibayaran ku si Saban, wigna ku aing dipulangkeun ka sia Susi. Ngerti teu? Ngerti. Ya, geus balik mah geura teh balik ah. Jadina teh molotot hejo kitu aing jadi sieun aing. Ajeun teh loba hutang ge aing sieun ningali beungeut maneh. Teh balik. Teh eta mah wing mah. Enggak aing lunas hutang. Irasi. Teh nunggu si Saban balik. Irasi. Assalamualaikum. Halo. Itu. Toh, aing balik. Bener tah. Kan ararateun kos kieu teh bener. Salaki aing datang mawa duit loba jigana mah. Aduh, Kang. Aduh. Maneh teh Kang, amana wae usaha di Jakarta teh. Maneh teh inget balik, teh inget ka urang gitu. Urang di Balangka. Kudu-kudaku Bang Emok. Sampai ka lupat-lupat ka ditu ka kebun Kang. Kang, sadar diam pikiran teh Kang.
tuh kunaon sih toh, kunaon toh? Aing mending ngarawas wae. Kunaon toh, kunaon? Mana ka dia? Kunaon. Urang kamari sampai ke tukangna urang teh diudak-udak ku Bang Emok. Aya nu sampai digendi cokotna ku urang da maksa teh urang cenah mayar. Urang kan dagang teh sepi. Aing nelpon ka mae kunaon teh diangkat-angkat atuh. Pan urang di keur gawe toh. Pantesan dengeuna hate urang teh di ditu. Tengah hati, tangurak sia-sia mah. Emang jauh jeung aing teh geus beda. Deket teh jika nya aing jauh weh. Mane jeung pamajikan, teu inget ka pamajikan. Urang ada ge mane mah ngeunah we. Jeung hulu tongkol, jeung hulu lauk emas, jeung hulu hayam. Ngeunah hate urang teh. Di ditu teh. Tengah hati mun lalabok mah meureun 3 piring meureunan. Hari mana mau begitu? Beradu sih boga hutang. Urang emok urang juru kumaha eta. Uyo kamari ge urang diudag-udag nyampe ka kebon-kebon batur. Mane mah teu nyaho awe mane belangsak di dieu teh di imah teh. Udah minjem-minjem wae bae emok. Orang geri gawe oge di ditu. Ngalalaki mah teu nyaho kaperona teh urang kan perlu biwi rame beureum ame ambucuy ge teh biwi. Pan dikiriman wae ka mana sih? Kiriman teh kireman aduh tibang 100.000 wae di mana? Unggal poe dikiriman wae. Beak wae udah. Tibang usaha naon maneh? Sok adigung. Gawe proyek di situ. Oh ya, tibang proyek maneh gede hate maneh bang ngirim 100.000. Aing mah aing mau duit ya. Mau duit toh. Udah siapa gak suri toh. Ayo orang duit teh. Aing bayar sesah toh. Sabaraha eta duit? Teuing, sabaraha duit. Hitung. Mana? Selamat datang di video YouTube Endra Belito. Saban balik batin saban. Unasan kabeh lah. Urang elok yang pusing lah. Tuh. Yuyuna kabang mekar 2 juta. Ternyata aya 5 juta entah toh. Lumayan atuh saban. Utang aing teh nu hiji 1 juta, nu hiji 2 juta. Nyamai atuh toh. Nu hiji 2 juta di nu kudu duit aya duit 10 juta. Ya hitung lah sabaraha duit. Mahal aya 5 juta cek sia kan. Ya geus kayak gampang kurangna, nu penting bayaran heula we nu. Aing usaha teh di ka mana aku sih? Malah duit sakieu. Urang anggap udah ku Bang Emok. Ya aing capek itu ku usaha naon. Yang bayaranna lah nu sejen. Eta lah semekar sabaraha eta baraha KTP Mamahi saban di sakieu teh urang butuhna kudu 10 juta. Para kurang aman tentram terpada jadi tentram terpercaya teh urang di dieu teh. Main di mana di sakieu. Pada mana hutang wae mangkat teh ya kali itu deh ya. Mana? Angkat itu deh gawe deh. Nah, hutang wae itu dah. Pusing euy. Pusing yang hutang wae lah. Aing mangkat deui gawe deui kali itu deui. Aing mangkat deui kali itu apa hutang wae pusing aing lah. Geus lah. Ngomong hutang wae pusing. Padu nyepeng we ngumpul duit di si saban teh. Beak nama geus bermayaran Bang Emok ieu teh. Si saban mah meuni kuat mangkat deui saban aing teh masih kene kangen ka sia teh. Sia mah gede ambak teu karunyaeun ka pamajikan teh. Aing dijajang teh datang. Si sabana teh datang. Jeung ambak-ambak ke sia saban. Assalamualaikum. Salam. Benar eta. Datang janjian teh. Ya kumaha cerita ya? Tah, kitu atuh ce niat mayar mah. Niat masa aki urang kan urang janjina teh mun si saban balik. Urang rek dibayaran utang teh. Meni rariu bisa
awewe hiji digonyang-ganyeng. Dia pada ngomong, tentunya selaki orang datang teh, orang jadi dicari kanan, jadi we matok di selaki orang ngambek. Yuk, orang dibayaran yo. Lunasnya kabehnya. Oh. Nah, gitu tuh kan ngenaheun ka kabina ge. Urang mah itu dibawa ka mall teh urang kabeulinan naon ya. Padu ngaletak we aing ieu duit di si Saban teh. Coba, kalau itu ngelanya. Padu ngaletak kungkul urang duit di si Saban. Mane teh ka Benar, mana Yunas. mantokna. Ieu nya cenah. Oh, sigo aja. Urang mah